Emang bener Pri, non diomongkan kuku mitoha maneh. Emang mana percaya mah? Emang maneh teu percaya Pri? Berarti benernya. Berkokok sih mah ah. Mat, ngopi. Ayo sok. Nah kopina hiji Pri. Ye, sok ngeuna ngopi duaan mah sok. Steng-steng mah sok ngeuna joinan. Heuh nya. Yo, atuh. Asana. Sok, saan. Gimana ya? Mantap. Mantap. Pri. Nah, Nah can aya pagawean ayeuna. justru tak pusing ayeuna pegawaian hese, ayeuna mah pegawaian teh. Jadi awewe we ayeuna nu babari gawe teh, lalaki mah hese. Ngalamar ka tu ka dieu ge boro-boro. Lu pakai duit ngelamarna ayeuna mah. Bener. Gawe ayeuna neangan duit nya. Terus dipancing deui ku duit. Cuman ayeuna mah. Ai mitoha ngarawe cowok ya meureun. Uyang aing gitu. Aing teh digawe, mitoha noroweco. Tapi dibere jatah kan ku majikan. Kela jatah naon heula itu. Nya itu jatah jangan ngarokok. Jeung bujang aing. Kadang sok naon we urang mah gawe mah aya nu nitah misalkan macul di sawah, kadang sok daek. Eta ge da ari aya ari eueuh mah da. Tidak curug, minatan curug aing. Ai usung harodo nya kebul nya panas. Ya orang ya mau ada haret ya jangan lilis lumayan oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek sehat ya. Agus, alhamdulillah. Di mana? Sengaja we abdi mah ka dia cek. Oh, syukur atuh. Mohon bade ieu ya. Namanya? Cacanakan segedik kanggo neng lilis. Oh lo, mending ngarepotkeun. Cak kitu mah teu aya nanaonna kang abdi mah. Lumayan we kanggo wengi nih sok hoyong barang tuang neng lilis. Ya bener atuh. Sekaliannya mau oge dah hoyong atuh.